kurang dicontohan aya ajengan ngabahas fardu wudu ibu keur malaweng bapak keur malaweng cek ajengan fardu wudu nomor 4 teh ngusap saeutik dina sirahna ai keur malaweng kadanguna kumaha Bu jawab muka 4 teh pamit telepat saur ajengan toronton di pasawahan teh nyaeta ngusap sirah anu leutik begitu wudu usapan we cing kira-kira batal tuh bener tuh wuduna henteu nu kaduana dina hiji waktos ibu-ibu jeung bapak-bapak hadir cek ajengan ibu bapak memeh sare teh sunat kudu nyusur heula kudu naon cenah Bu kudu nyusur heula kadenge ku si aki-aki eta si aki mah lain nyusur naon cenah nyusur heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Si aki uwi ka bumi ninina saur ajengan di pasawahan. Memeh sare teh kudu nyusu heula. Terus eta si aki teh ngempeng, genyol. Nah, bener-bener istilah masyarakatna salami 3 tahun ka 4 tahunna diasalap janten asisten ajengan. Alhamdulillah usia 18 tahun ibu tos nyerenkeun ka Paran Gombong ka daerah Ciputat. Usia 18 tahun tos ceramah di daerah naon di daerah Cisaga uduk-uduk. Alhamdulillah eta teh barokah dihina ku barokah diece ku barokah di naon dikucilkeun ku kumatur mendakeun diucilkeun oge nya insya tos wihandi kana hanca langsung kana temanya punya tos eta mah sambilan kana tema selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin di era modern. Nu jadi pertanyaan Bu lamun meneladani cek bahasa urangna naon Bu mi contoh Rasul mah tara baeud ka sahabat ibu aya di dieu nu baeud keneh bapak aya keneh nu baeud bapak sok baeud tara ka istri sok baeud tara ka caroge wayahna ayeuna mah tos naladani bagina Rasul anu tadina buat baeud jadi surah insya Allah hiji nu kadua Gusti Rasul mah Bu lamun istilahna dihina ku batur teh tara amek diece ku batur tara amek cing kira-kira ibu lamun dihina diece jawab bapak dihina diece ku tatangga amek moal ibu amek moal lamun ambek berarti orang can naladani akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu aya contoh wios didongengkeun wios Gusti Rasul nuju ngalangkung bade berjamaah Bu ieu akhlak Gusti Rasul dina hiji waktos ku orang Yahudi orang Nasrani eta Gusti Rasul di Ciduhan Bu bayangkeun bade berjamaah di Ciduhan sim kuring bade naros ye ka ieu ekosistemna lamun ekosistem bade berjamaah di Ciduhan jawab sing kompak duanana ye kira-kira tulus moal berjamaahna jawab moal cing bapak ibu ulah makanya serikeun ye bapak lamun bade berjamaah ka masjid ieu namina masjid naon masjid Mutadin lamun bade berjamaah aya nu nyiduhan di sisi jalan kira-kira bakal tulus moal berjamaahna jawab Pak moal sabab naon urang mah ego nu nyiduhan ngadahar sangu urang oge ngadahar nu nyiduhan ngaleueut cai urang oge ngaleueut cai urang mah gampang berjamaah mah gampang salat mah nomor 2 saha nomor 1 syahadat salat nomor 2 nomor hiji naon syahadat coba Dek bersama-sama hiji syahad kadua katilu sok tara jakat sok nu osok manu taramah ngan seseueurna mah nu kaopat
osok puasa cing urang dipecah jawab ari puasa kabagi bara bagian belah dia ari puasa kabagi bara bagian cenah cek ajengan cenah geto tolabul ilmina kabagi bara bagian bo aya nu 2 aya nu 3 aya nu urang dia urang demutan puasa teh kabagi 4 kahiji puasa contohna puasa dina bulan sareng puasa nadar contoh ibu garaduh gadis gaduh aya nu henteu aya nu gaduh lamun putra abdi dikersakeun menang carogena menang jodona kanu soleh komo lamun santri abdi bade puasa 3 poe tah eta teh nadar atanapi bu haji pangpayuna lamun kapayun aya nasib putra abdi anu bungsu bade nikah bade manggil ajengan toronton tah eta teh nadar oge nya manggil ongko nya puasa ongko tanu kahiji puasa dina bulan Ramadan jeung puasa nadar nu kadua puasa sunat bu sunat teh Senin Kemis puasa naon deui puasa bulan Sa'ban puasa dina idul naon Idul Adha teh keun puasa tanggal 8 salapan Zulhijjah Muharramnya atanapi saat bulan sacacan lebaran aya nu makruh bu aya nu makruh mah saatosna nisfu Sa'ban urang para biasa salat non puasa Senin Kemis urang puasa eta hukumna makruh aya nu haram seueur nu haram mah hiji ibu nalika haid puasana haram ibu ngalahirkeun puasana ibu nifas salami nifas puasana ibu dina lebaran Idul Fitri puasana dina Idul Adha haram eta jumlah puasa sadayana aya 4 per wajib kadua sunat katilu makruh kaopat nya apal-apal eta tuh kade uih teh ti tajong poho ti tajong teh jadi barho nya punya begitu bubar poho naon sababna bu sabab urang mah lamun pangajian teh bu hiji akal urang mah terbatas nu kaduana urang mah teu kaok malaweung bu leres teu bapak leres urang teu kaok malaweung leres urang dicontohan aya ajengan ngabahas fardu wudu ibu keur malaweung bapak keur malaweung cek ajengan fardu wudu nomor 4 teh ngusap saeutik dina sirahna ai keur malaweung kadanguna kumaha bu jawab nu kaopat teh pamit telepat saur ajengan toronton di pasawahan teh nyaeta ngusap sirah anu leutik begitu wudu usapan we cing kira-kira batal teu bener teu wuduna henteu nu kaduana dina hiji waktos ibu-ibu jeung bapak-bapak hadir cek ajengan ibu bapak memeh sare teh sunat kudu nyusur heula kudu naon cenah bu kudu nyusur heula kadenge ku si aki-aki eta si aki mah lain nyusur naon cenah nyusuh heula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah si aki uwi ka bumi ninina saur ajengan di pasawahan memeh sare teh kudu nyusuh heula terus eta si aki teh ngempeng genyol geus saminggu buripu sini digenyolan terus ku si aki ai saur sini teh bener teh si ucap ieu ngabahasna keur dina pangajian titah nyusu memeh sare akhirna mangkat ka cerang us jangan sing bener cenah ngaji teh bener naon nih heuh si aki geus saminggu parah kudu nyusu terus ngaputing yeuh nini lain kudu nyusu tapi nu bener nama teu anta parah eta sini nih bu uwih di pasawahan teh milarian batrawali gosok terus supaya naon supaya pak akhirna si aki hoyong nyusu teh nyengir harita keneh alhamdulillah
Tos ulah lila teuing menaladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi anu dicontohkeun baginda Rasul mah nalika ngalangkung jalmi bade istilahna berjamaah di Ciduhan, Bu. Begitu di Ciduhan Gusti Rasul males teu henteu benduh teu henteu beda jeung bapak-bapak mah ngajak gelut salat mah nomor 2 dina hiji waktos, Bu, Pak, eta nu nyiduhan teh teu aya ditaroskeun. Ya sahabat, ari anu langganan sok nyiduhan ka mana? Diwartoskeun nuju teu damang Gusti. Cing kira-kira lamun Bapak aya nu nyiduhan, jawabnya panjang sing kopaknya ulah isin-isin. Eta nu nyiduhan teh dibejakeun ku rencang teh teu damang, cing kira-kira bahasana kumaha Pak? Jawab, Pak. Sing buru-buru modal. Satuju. Bapak mah gampang ego emosina sarua jeung urang di pasawahan. Beres tuh, kumaha baginda Rasul begitu ngadangu teu damang, akhirna uih ka Siti Aisyah bade naon? Bade ngalayat jalmi anu teu damang sanajan non mus. Berarti asbab nujulna ayana hukum ngalayat jalmi teu damang teh zaman Gusti Rasul aya nu nyiduhan pas teu damang langsung ku Gusti Rasul dilongok. Leres teh, Bu? Ibu osok ngalongok jalmi nu teu damang osok, tatangga anu teu damang osok dilongok, bapak osok ngalongok, berarti orang meneladani akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Emut jalma nu teu damang dicanak 4 perkara. Hiji dicanak rupana ku Allah. Sanajan geulis ibu-ibu keur teu damang mah pucat. Leres? Jiga kapukap leres. Nu kadua dicanak rasana jelema teu damang. Bapak sanajan segut kumaha daharna, ibu sanajan segut kumaha daharna, teteh santri konsisem anu sakumaha segut daharna keur gering mah naon? Teu raraos. Mentak lamun nek mere bakal kakak indung teh ulah ngadaguan. Ieu mah golot gering karek meuli bakakak. Mah yo daharna jeung bakakak. Cing kira-kira dahar moal. Anu ngadahar bakakak saha jawab? Anu cager. Tuh leres tuh. Kalau resan eta si Aki jeung si Ninin tadi naon ditungguan ku incuna. Cek si incuna teh. Mudah-mudahan Gusti Nini jeung Aki teh sing gering deui. Naudzubillah summa naudzubillah min. Nu katiluna jalmi anu teu damang dihampura dosa. Nah, hoyong nu hadir dihampura dosa hoyong. Sing kompak hoyong sadayana dihampura dosa. Mudah-mudahan wih pangajian sing gering kabeh. Cenah usad geuningan dolim, apaan hayang dihampura dosa teh pikeun jalma anu nu geringna kumaha? Anu geringna anu lillahi ta, anu henteu ibu sok aratara, bapak sok aratara. Aya di pasawahan nu gering teh aduh nyeri waos, Bu. Aduh Gusti teu kuat kieu-kieu teuing mah cabut we tiang listrik gitu. Naudzubillah summa naudzubillah min. Mudah-mudahan ibu masing ikhlas lillahi taala, amin ya Allah ya Rabbal. Nu kaopat jalma nu teu damang di naon diijabah doana ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil